Kasus. Kasus. Waduh, kasus. Kasus si lain mah. Kasus. Kasus. Kiri. Mati. Kenal kakang? Mabar. Cik, arek naros. Apal Oto Iskandar Dinata tuh? Yuk. Ih, tuh apal nih. Ari Dewi Sartika apal meureun. Terang. Dih, kumaha sih? Matakna diajar ulah mabar wae. Nya diajar atuh sok ayeuna kakang nu naros ka AA. Tahu alok teu? Tuh, Apal krono teu? krono. Tuh apa? Nya matakna kan urang teh punya kenalan masing-masing. Ulah maksa apa ka kenalan AA. Kasus. Kiri. Kiri. Angkot. Kasus. Tupi namina saha? Abdi Jajang, Pak. Jajang naon? Jajang Nurjaman. Oh, mantan pelatih Persib teh. Oh, sanes Pak, abdi mah bobotoh Persibna. Oh, nya. Damel di dieu mah kedah kuat mental, kuat fisik, sareng kuat koet. Waduh, kasus teu sawios Pak. Nu penting mah pada melana halal kan ya. Oh nya. Emang pengalaman gawe saacana naon? Oh, abdi kurir COD teh. Wah, oke nih. Besok kamu mulai kerja di dieu nya. Oke. Cewek bisa meureun nomor handphonena. Adek kunaon? Kakang hilang. Atuh leungitna di mana? Nyamun apa mah lain leungit atuh ngaranna. Ya terus kumaha atuh? Miss call-ku. Ieu nomorna sabaraha? Halo? Wah, kasus. Baong. Ma, minta handphone baru, Ma. Ih, ngelag gua ya mun dipake mabar teh. Nyasok, mama pengeserkeun HP baru, tapi nilai rapotan kudu yang ke-8-an, minimal 2 lah. Gampang, bisa diatur. Yes, handphone baru. Yes, handphone baru. Oh ya, kakang tes dibagi rapot. Aya nilai 8-an 2. Cing, coba ningal. Matematika 6, IPA 6,5, Bahasa Indonesia 7, Sakit 8, Izin 8. Kakang! Kasus. Jadi saderek yang mau ngelamar Damel di sini. Muhun abdi Pak. Nami saderek saha? Oh, saderek abdi mah seueur atuh Pak. Aya di Tasik, sareng aya di Zimbabwe oge. Hop. Kasus. Maksud saya teh nami anjeun saha? Tatang Suratang. Oke. Coba ceritakan tentang keluarga anjeun. Abdi anak tunggal dari 3 bersaudara Pak. Bapak abdi turunan Turki, mama abdi asli Pasir Jeding. Hobi abdi melak cangkeng, cita-cita abdi janten asisten Hanoman. Desa nyarios bahasa Inggris. Oh, yes atuh sir. Okay, now tell me about your family in English.
Aduh, sorry sir. I don't have family in English. Fuck you. Kasus. J. Beli. J. Beli naon? Astagfirullahaladzim. Eta kunaon panon, Ji? Keasupan batu tadi ke di jalan. Ji, tadi orang tiup. Geus teu kudu. Meh ka ciri serem. Da hati mah baik. Ih, buru ka dieu bisi instruksi si eta panon. Oh, heueuh, sok atuh ye. Anjing. Kumaha Ji, aman? Aman. Geus nuhun nya. Ya, siap. Sami-sami, Ji. Kek, tapi asa aya nu ngaganjel naon nya? Ah, geus bae lah. Rek beli naon tadi teh? Eta biasa meuli lotek diamin. Nah, alis si lain. Samaruk bakso diamin. Oh, payan teh lotek bisa diamin, Ji. Oh iya nu ngaganjel teh. Kasus lain mah. Ah. Duh, Kang lapar. Mama nyangut tuh nya. Aduh, henteu Kang. Biasalah. Naon? Tuh iyo TikTok. Atulah Kakang lapar. Nya Kang kedap urang jajan lotek kawah haji we nya. Ngatu yos, Kakang teu kuat lapar. Nya Kang kedapnya. Yang teleponin wah haji cik, aya tuh lotekna. Ganggu pisan. Ya kela. Halo Ji. Ayo lotek tuh. Aya, Bro, seberapa bungkus? Bra bro we. Kela. Seberapa bungkus? Berarti 1, 2, 3 berarti tah nu Kakang tong diladaan, nu abi cing lada, nu ayang mah terserah we ah. Tilu waji. Anu Kakang mah teu make lada, anu pemajikan urang mah cing lada pisannya. Oke. Tah lamun urang mah tong diladangan. Tong diladangan kumaha? Heureuy Ji eta mah atuh. Jadi urang diladanya. Bra bro. Sok ka dieu we me pugu mah. Di kudu nilai nangka 8. Kudu aya. Oh, yes, atuh sur. Ser. Kieu atuh Kakang. Oh, nya tuh lupa. Kakang kenal? Lalur. Ulang. Tarik naros. Apal tuh Oto Iskandar Dinata. Nilai 8-2. Cing. Ada mah haji kelak bocor. Handphone baru. Aduh, sorry sir. I have done family in. I don't hair anjir pahili wae. Jauh teuing. Ih, ka dieu buru eta bisi instruksi. Si anjing ngaliwat. Oh, yes atuh sir. Sir.